Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun murang kali bu guru anu soleh sareng soleha tepang deui sareng Bu Ayu dina pelajaran Basa Sunda. Dinten ayeuna urang diajar materi tentang hemat energi listrik. Cobi ayeuna barang naon wae anu ngagunakeun energi listrik. Nyaeta aya lampu, TV, kipas angin, komputer, laptop, HP, jeung sajabana. Kagiatan hemat energi listrik anu bisa dilakukan ku hideup nyaeta anu kahiji mareman lampu upami tos teu dianggo, anu kadua nyabut colokan upami tos pinuh, anu katilu AC tiasa ditimerkeun. Ayeuna emut-emut ku hideup pakakas-pakakas anu ngagunakeun energi listrik nyaeta aya kipas angin, TV, komputer, mesin cuci, HP, laptop, jeung sajabana. Yuk ayeuna perhatoskeun video aksi hemat energi. Ceng, urang mah hayang meuli mobil, tapi kudu bisa muatkeun loba jelema, bisa keur sasarean jeung bisa kebut di jalanan. Kira-kira mobil merek naon nya? Oh aya Ben, saran ti abdi mah meser mobilna anu kitu tuh. Matikan lampu, cabut colokan, aksi hemat energi.